Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Saraswati bet jadi inget keur waktu masih keneh lalagasan jadi wanoja jeung jajaka. Harita oge duaan deui bareng dahar di tempat anu suni. Bet jadi ngalangkang deui nembongan lalakon ka tukang-tukang anu geus kasorang. Sanggeusna beres dahar, Sirawing ngajakan ngobrol deui ka Saraswati. Tah kieu yeuh ayeuna namanya. Akang rek amanat kamu jadi pamajikan. Nyeta ngeunaan kulawarga anu aya di lemurnya. Saraswati kerung bari neuteup ka Sirawing terus nyarita. Nah kumaha? Aya naon kitu Kang? Sareng kulawarga urang di lemur teh Kang? Nya ieu mah yeuh nya bisi engke peuting atawa isukan atawa iraha bae oge aya jalma anu ngaran Sirawing datang ka ditu, kulawarga kudu waspada nya. Saraswati jadi kerung banget henteu ngarti kana caritaan anu jadi salakina. Ke kumaha maksad Kang Rawing teh? Abdi tami bingung Kang, henteu ngartos kumaha maksadna. Mun naon maksadna Kang Rawing ieu teh? Nya maksud teh Sirawing anu sejen. Kaya anak moal beda jeung akang, pokona mah nyeples. Tah lebah dinya Saraswati ulah rek samarnya pikeun ngayakinkeunana antara nu asli jeung lain anu asli nya. Tah ayeuna ku akang rek dibejaan ngeunaan ngabedakeun mana nu asli jeung nu lain aslina nya. Gampang pisan yeuh carana teh. Ke sakedap Kang? Maksud Kang Rawing teh upami aya jalmi anu ngarupikeun mohon kayaan saperti halna Kang Rawing, abdi ulah kasamaran. Nah saha kitu anu niru-niru Kang Rawing ke teh? Sareng naon maksudna Kang? Nu matak engke buktikeun heula ku Raswati nya. Ku akang moal waka dijelaskeun ayeuna, heudang ke oge tangtu bakal kapanggih ku Saraswati. Ngan pikeun ngayakinkeun anu datang teh asli jeung henteu Sirawing,
ku akang dibere cara nyaeta anu ngakukeun ngaran Sirawing tawaran dahar jeung cobek belut nya keur Sirawing anu asli mah eta teh pangebeuki nomor hiji sanajan keur gering sanajan keur tengah peuting ditawaran eta mah pasti di dahar. Namun eta nu ngakukeun Sirawing nolak geus entong asa-asa deui ringkus terus buka bajuna engke bakal panggih saha jelema sarta naon maksudna kitu tah amanat penting ti akang teh Raswati. Kawilang kaget oge Saraswati ngadenge amanat ti salakina anu saperti kitu ngan rek papanjangan tumanya naha naon sabab napangna Sirawing salakina bisa nyarita saperti kitu. Saraswati bet siga anu teu percaya kanu jadi salaki. Sedengkeun kaayaan Sirawing dina waktu ayeuna anu beuki tambah kolot kaayaanana teu matak aneh lamun beuki tambah seukeut batina bisa nganyahoankeun kana kajadian anu tacan kasorang. Naon anu disaurkeun ku Kang Rawi? Ku abdi didamel catetan Kang, tangtosna oge. Abdi moal dugikeun ka kasamaran Kang. Upami teh mah leres bakal aya anu sumping dina cirim sapertos Kang Rawi. Nanging nyeples eta teh Kang. Nya nyeples atuh Raswati. Atuh dibantu ku ilmu jeung kakuatan apanan teu matak aneh. Nu matak anak jeung minantu urang ka asup Raswati oge moal bisa ngabedakeun sariwat mah nya ngan pikeun nguji nama saeutik jeung DF nya ditawaran ku cobek belut. Mohon mangga atuh ku abdi diperatoskeun pisan amanat ti Kang Rawing Kang. Ngan upami teh mah laras dugikeun ka kitu eta jelema teh wanian Kang. Nyawani da aya anu ngabantuan atuh aya anu ngabantuan nana Raswati ngan ku akang dibejaan ti ayeuna supaya Raswati waspada sabab anak jeung minantu urang bisa bae kasamarannya kabobodo tenjo. Mangga nuhun Kang kana perhatosanana. Abdi oge sering ngobrol jeung Jaka Sinangling anak urang dari kahayong mah nya upami Kang Rawing tos pulih deui saya nama si Topeng Mayit teh ulah boga karap neruskeun deui tarung Kang. Naon da daya untungna atuh Kang? Nyan teu bisa lebah urusan anu eta mah Raswati sabab keur si Topeng Mayit mah keukeuh bakal panasaran bisa paeh melotot lamun tepikeun katacan aya kapastian saha anu leuwih unggul elmuna di antara akang jeung manehanana nya. Lian ti eta Raswati kudu inget si Topeng Mayit mangrupa ancaman pikeun jalma-jalma anu teu boga dosa Raswati. Memang Kang abdi oge kadinya pikiran teh nanging tetep be keur kulawarga mah jadi teu tenang Kang. Margi da sadayana kulawarga oge sami nu diharapkeun teh katenangan sareng katentreman dina nyorang kahirupanana Kang. Apaan jelas tah dina ieu kahirupan Raswati nya. Raswati oge apal alam papasangan. Satiap beurang aya peuting, di mana aya pondok tangtu aya panjang. Satiap kajahatan jeung kadoliman moal oleh aya dina ieu kahirupan nya. Ngan kudu aya nu merangan. Sabab lamun eueuh anu merangan bisa kanceuh meuweuh. Anu antukna kahirupan bisa riweuh kaayaan dunya loba gegeuleuh
sirna rasa kadeuh jelema bakal loba anu pateuh. Pateuh sukuna, pateuh sumangetna, pateuh kawanina, pateuh jiwana, pateuh pikiranana. Rek kumaha lumangsungna kahirupan, lamun kaayaan seperti kitu pek geula pikir ku Raswatinya. Memang leres Kang, mung muga be atuh akhirna masih topeng mayit kagaing pikirna kahudang rasana Kang, rasa kasadaranana anu saterusna jadi babalik pikir Kang. Nya sugan be atuh kitunya kaayaan dina poe-poe anu bakal datang Raswati, bisa loba sikep jeung pamadegan tas si topeng mayit teh nya. Puguh eta pan anu diharapkeun ku urang sararea oge nya. Janten Kang Rawing mah moal mulih ayeuna nya sareng abdi ka lembur Kang. Wayahna Raswati, akang can waktuna mulang ye. Puguh ari ngaguguk kana kasono mah. Najan geus kolot, Daraswati teh dibandingkeun jeung pahlawan atawa awewe sejen mah pamajikan batur anu sakumaha geulisna tetep be keur akang mah Saraswati teh panggeulisna sadunya. Ngan tetep akang kagok ye kudu nepikeun ka geus aya di dieu nya. Nu jelas di mana akang geus pulih sapinuhna tangtu datang ka lembur Raswati. Nyanta sawios atuh upami kitu mah Kang. Loba deui obrolan anu sejena antara salaki jeung pamajikan. Sedengkeun kaayaan di pilemburan, poe eta imah teh memang kosong da puguh jaga sinangling jeung ayu manganti keur aya di kebon. Kangaranan imah Sirawing, sanajan bari jeung kosong oge, mun anu boga imahna indit-inditan, tara ieu dikuncian. Da puguh saha anu rek wani culika ka imah Sirawing, jalma anu dipihormat ku sakabeh pangeussi eta lembur. Kaayaan di jero imah anu kosong tetela bisa kanyahoan ku Aji Sutra anu memang geus cukup lila ngadodoho. Puguh be keur maneh nama jadi asa mobok manggih gorowong sabab aya kasempetan pikeun nyokot baju anu sok dipake ku Sirawing, luyu jeung pamentana Ki Jalumpit anu rek ngabantu kana pamaksudan Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra. Lantaran memang hayang ngaburu waktu supaya bisa gancang laksana pamaksudan. Harita Aji Sutra kekelendepan bari jeung culang cileung teu beda ti bangsat. Pangpang nama bisi aya anu nangenan ngadeukeutan ka lebah imah Sirawing. Jaka sinangling anu keur aya di kebon jeung ayu manganti. Harita jongjon be ngalobrol, henteu ieu nyahoeun lamun ka jero imah aya Aji Sutra anu asu. Tatangga anu deukeut eueuh anu kabeneran ningalieun, da wayah kitu mah sarua pada aya di kebon atawa di sawah boga garapan masing-masing. Jaka sinangling jeung ayu manganti memang pada suka bunga hatena. Sabab dina waktu anu henteu lila deui bakal boga katurunan, kaayaan anu memang jadi harapan pikeun dua insan anu hirup babarengan dina kumbuh lumakuna ngarumbah tangga. Jaka sinangling anu harita cumarita, saur ibu oge wayahna ulah aral subaha kedah sabar ayu. Upami ti minggu ka bulan, ti bulan ka bulan deui kandungan mah ngaageungan. Nyawayana benya ulah aral. Da kitu pancen mulia ti hiji istri mah. Muhun kaum ibu maksad ti ayu. Abdi moal make kudu aral subaha Kang, asal nu jadi salaki anu dibakti ku diri abdi lahir sareng batin, ulah dugikeun katega nganyerikeun. Da engke mah beteng abdi teh Kang, tinangtos panginten baris ngagedean. Teras be Kang Angling ngabandingkeun sareng istri anu sanes, anu kempleng keneh patuanganana. Pan abdi ditinggalkeun ku Kang Angling. Jaka sinangling seuri ngadenge ayu manganti anu jadi pamajikanana nyarita saperti kitu. Ayu bet ku tega Kang ngalisankeun hal anu saperti kitu. Nah katingalina ku ayu akang aya cupat kitu lalaki anu bakal nganyerikeun ka pamajikan. Ari jalmi mah kena ku Robi Kang, henteu salawasna dina kaayaan anu tetep.
Keun aku sifat awah gingsir. Memawi Kang Angling tiasa bae kagodaku istri anu langkung gelis sareng langkung sagala rupina tibatan diri abdi Kang. Komo Kang ngaranan abdi keur kekandungan mah teu aya tingalieunana Kang. Jaka Sinangling netep ka Ayu Manganti anu jadi pamajikanana teu lila terus nyarita. Ku akang memang bisa kamaklum Ayu. Upami Ayu aya pikiran anu saperti kitu. Eta memang hak Ayu. Henteu lepat eta kasauran teh Ayu. Pikeun lalaki anu ngan ngukur nafsu jeung kaendahan birahi, pasti bakal kadinya jalan pamikiranana Ayu. Namung pikeun engkang tangtun teu kitu. Sabab pancen anu dilakukeun ku hiji wanita, ku hiji indung kalintang mulia pisan. Sanes bae dipercaya ku anu maha kawasa, gesan ngarundaikeun gelarna manusia ka alam pawenangan. Namung langkung ti eta lalaki anu henteu boga budi upami kagungan anggapan dugikeun kadinya sabab indungna oge apanan istri. Jadi mun engkang nganyerikeun ka pamajikan sarua bae meureunan engkang sarua jeung nganyerikeun kanu jadi indung atuh pami kitu mah. Kitu tah ari sikep jeung pamadegan akang mah Ayu. Ayu Manganti dina waktu harita ngarebahkeun sirahna nyarande kana tak-tak Jaka Sinangling salakina anu harita dariuk ngarendeng dina tempat anu ieu handapeun tatangkalan. Nun atuh pami kitu maka abdi memang percanten sok asa piraku Kang Angling kedangan nyerikeun ka diri abdi. Mung pan tetep be ari karisi sareng kasalempangan mah aya Kang. Margi abdi kantos nguping. Mun sok nguping anu ngobrol Kang. Nah, ngadangu obrolan kumaha kitu Ayu? Mun godaan sareng ujian keur pameget mah saurna teh dina mangsa garwa keur kakandungan. Tah di dinya lalaki mah ujianana teh kadang-kadang ari pamajikan keur kakandungan mah istri teh malah wanoja oge aya pada ngajang nganyatakeun rasa cintana. Janten godaan sareng ujian anu abot saurna teh dina waktos garwana nuju kakandungan kitu tah Kang. Jaka Sinangling narik napas panjang bari ungut-ungutan. Naon anu dilisankeun ku Ayu Manganti bisa jadi henteu nyalahan. Luyu jeung obrolan ti jalma-jalma anu kungsi ngalaman. Bisa jadi memang kitu Ayu. Ngan sakumaha kuatna godaan sarta ujian kangaranan dadasar dina jiwana tos kiat mah moal make kedah kagoda. Lebah di Ayu memang dadasar anu kedah kiat teh. Nya nuhun be, upami Kang Angling tos siap mah. Pantai lepatna Kang, upami abdi ngadugikeun ieu masalah, tibatan ku abdi dikemu dina hate mah Kang. Memang leuwih hade keneh kitu Ayu. Dalah sanajan akang oge sarua manusia biasa. Naon anu dilisankeun ku Ayu bisa jadi hiji panggeuing keur diri akang. Dua nana terus ngarobrol, sedengkeun Aji Sutra kalawan laluasa bisa ngalakukeun maksud hatena. Nyokot bajuna si Rawing anu saterusna disimpen dina balik bajuna. Ngaliwatan jalan tukang barijeng ku kuliwedan. Harita manehna terus labas indit ninggalkeun eta patempatan. Mbah Camati Sakti jeung Ki Jalumpit ngadagoan di tempat anu rada anggang ti pelemburan. Katingali Mbah Camati Sakti geus teu sabar sigana teh ngadagoan kadatangan Aji Sutra anu jadi muridna. Can datang keneh wae si Sutra. Cik kumaha kira-kira na Jalumpit. Hasil moal oi si Aji Sutra nya nyokot bajuna si Rawing. Dewek paling teu bisa oi ari kudu ngadagoan kieu mah yo. Terus nyamplengnya. Nya
Cek kula oge kudu tenang, ulah waka gurung gusu. Cek parasaan mah hasil Kang, piraku teu bisa kitu-kitu acan mah. Lain cek perasaan, kudu pasti atuh Kang Kanaman boga ilmu. Keur nalopong mah teu jalumpit. Dewek bener-bener henteu sabar ya oi. Lain nanaonnya, ingis teu hasil oi. Bisa mundur deui wae pan waktuna, bener teu? Memang ari ngingetkeun kadinya mah, tapi mending keneh nyalse bari tepi kana pamaksudan jeung tibatan kudu rusuh bari ancur mah. Nu matak ayeuna dewek ye nanyakeun nya. Kumaha kira-kira nata si Sutra murid dewek hasil moal. Cik, balang ye kayaknya nya ku si lain ku kakuatan batin si lain. Ki Jalumpit dina waktu harita kapaksa ngagugu kana caritaan Mbah Camati Sakti anu jadi lanceukna. Meuremkeun panonna sakedeung, teu lila nyah beunta terus ungut-ungutan bari nyarita. Haduh, aya bae Kang. Da kumaha kitu? Henteu hasil. Lain henteu hasil Kang. Aya bae teh bajuna make disumputkeun dina jero baju sagala rupa. Sieun aya anu ningalieun meureunan. Mantong make hatu sagala rupa tuh. Ari sugan dewek teh teu hasil. Ilain masuk rupa-rupa wae taun teh. Jadi si Haji Sutra teh nya hasil mawa bajuna si Lawing ieu teh. Nya ari dipeleng bieu mah hasil Kang. Jadi henteu kudu salempang, maksud teh bakal aya dina kalancaran lamun geus kieu mah. Nya syukur lamun kitu mah Jalumpitnya. Mun bener bukti si Sutra bari mawa hasil, dewek bakal percaya kana ilmu ilaing Jalumpit teh euy. Bener be, teu lila aya anu ngarongheap datang tayalian ti Aji Sutra anu keur diobrolkeun ku maranehna duaan. Barang datang oge langsung be Mbah Camati Sakti tumanya ka muridna. Kumaha Sutra? Hasil ilaing ngalaksanakeun pamaksudan teh geus beunang bajuna si Lawing teh. Aji Sutra tembong dina waktu harita nyerenge seuri bari ngaluarkeun baju anu sok dipake ku si Rawing tina balik baju manehanana terus nyarita.
Beres Ki Guru. Nyapira kue teu bisa anu kieu-kieu acan mah Ki Guru. Ieu ye baju nanya, baju sirawing teh ye, Jalumpit. Baju sirawing dina waktu harita diasongkeun ku Aji Sutra ka Ki Jalumpit. Ki Jalumpit tembong dina waktu harita unggut-unggutan, nampanan baju sirawing bari jeung diulak ili. Nyaan bisaan ari kana maling mahnya. Bener ieu baju sirawing geningan beda kontakna kana batin kula oge. Tah, terus ayeuna rek dikumahakeun yo Jalumpit. Heuh eta baju sirawing geus beunang. Terus rek dikumahakeun yo. Tenang heula atuh Kang. Ongko cenah geus mercayakeun ka diri kula, tapi tetep heuras wae genggerong rek kumaha ieu teh. Ki Jalumpit sigana teh rada kurang panuju ku sikep ejeng caritaan Mbah Camati Sakti anu tetep heuras wae ejeng ngarurusu. Mbah Camati Sakti gancang sadar kana kaayaan, manehna embung ari Ki Jalumpit nepikeun ka teu ngabantu mah da puguh jelas manehna henteu boga kamampuhan ngungkulan kakuatan Sang Hyang Roban. Nya bener. Hampura Jalumpitnya. Dewek pan geus mercayakeun ka ieu lain dina ieu urusannya. Mun tong ngambek atuh euy. Kawas anu henteu apal wae nya kana adat dewek. Cik. Coba kumaha yo? Pokona mah engke peuting bakal lancar sagala rupa urusan geus aya mah baju sirawing sing percaya Kang. Nu matak dewek mercayakeun sapinurna oge Jalumpit, ha? Ngan ayeuna terus rek dikumahakeun tah baju teh, ha? Ari baju mah kudu dipake nu makena nyaeta Aji Sutra ngan lain ayeuna tapi engke dina wanci geus datang peuting. Watoh, jadi kudu peuting deui wae teh nya. Jadi nahan teu kudu bisa beurang ieu teh. Hah? Heuh nya dina waktu beurang. Sabab geus teu sabar yo hayang gerang ngalakukeun tindakan teu jeung pamaksudan yo. Tuh nya da angger ku keukeuh wae hayang ngaburu-buru teu sanggup ari kudu diburu-buru kieu mah Kang.
Aji Sutra tembong dina waktu harita ngareret ka Mbah Camati Sakti anu jadi guruna. Teu lila terus nyarita. Ari cekuring mah henteu kudu make rusuh teu puguh Ki Guru. Urang geus mercayakeun sapinuhna ka Ki Jalumpit. Lamun ayeuna ngarurusuh sarua be jeung teu percaya. Akhirna engke urang anu bakal rugi Ki Guru. Sabab bakal gagal deui bae pamaksudan urang. Ya bener oge oi. Urang teu meunang ngarurusuhnya. Anu penting dinangke peuting bakal laksana hasil pamaksudan urang. Ayeuna mah tinggal dagoan datangna wanci peuting sabab ieu baju sirawing kudu dipake ku Aji Sutra oge makena dina engke peuting. Tiluanana dina waktu harita jadi terus ngadagoan datangna wanci peuting. Caturkeun si Topeng Mayit anu geus sababaraha poe ngeremaneh di jero kamarna. Harita manehna kaluar ti jero kamar, sedengkeun kaayaan wanci harita peuting. Laras anting kaget oge, teu nyangka si Topeng Mayit bakal kaluar ti jero imah. Si Topeng Mayit nanyakeun Mbah Camati Sakti. Mana Mbah Camati Sakti laras? Akang aya piobrolin anu kalintang penting na ye. Cik, sina ka dieu. Bejakeun, akang rek aya badamikeun nya. Laras anting tembong dina waktu harita ngahuleng, rada bingung oge. Da puguh Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra apanan indit ngelemet dedemitan. Upama dijelaskeun anu satarabasna, jelas moal bisa. Meureun teu ngamek mah si Topeng Mayit. Kapaksa, laras anting jadi ngareka carita. Mbah Camati Sakti ajeng Kang Aji Sutra keur kaluar lakang. Tadi enjing-enjing mariangna teh aya kapentingan anu sifatna pribadi saurna teh. Kang Aji dijejeran ku Mbah Camati Sakti. Maksudna bade nepungan salah saurang wanoja nu diharapkeun bisa jadi batur hirup. Jadi sekalian bade ngalamar saurna teh. Mah nya cenah teh aya kolotna. Anu mata Mbah Camati Sakti nu ngajejeran Kang. Kitu tah. Nah aya naon kitu Kang? Terus terang, akang peuting ieu keneh kudu init lunta ka daerah basisir pikeun mulihkeun kakuatan sapinuhna, pikeun ngaronjatkeun ilmu jeung kakuatan sangkan dina waktuna bisa ngelehkeun sirawi. Jadi akang kudu ninggalkeun ieu patempatan. Waktuna memang mepet, jadi ayeuna keneh akang